Adik akang bade ka mana? Atuh rek ngojek atuh. Lamun aya anu nanyakeun akang, bejakeun. Keur dinas pagi gitunya. Ini teh boga hutang. Oh, jatan setor. Acan, matakan barang ieu ya teh kudu kumaha ya teh Kang. Terus kumaha? Nya pang transferkeun ku akang kana rekening. Oh, nya tuh. Kang, sakalian lo upami ngalangkung ka warung, pang nyanakeun bawang sareng cengek. Oh, nya siap. Ya, ya sok. A few moments later. Kumaha Kang? Atos ditransferkeun. Nya atuh satu beres, urusan kecil eta mah. Transfer. Nya ditransferkeun kana rekening. Nya atuh kana rekening. Naon atuh akang geuning angger keneh nagih, emok. Nagih naon? Nagih hutang atuh ka ineung akang. Kapan cek ineung cenah kudu ditransferkeun kana rekening? Iya ditransferkeun kana rekening, tapi kana jang kana hutang akang. Kana mecaang akang pikiran teh ye. Heueuh, kapan cek ineung tesna transfer ku akang ditransfer kana rekening listrik? Salah akang, nah kana rekening listrik aya akang. Di ineung teh kan buka hutang kana Bang Emok. Heueuh, kapan cek ineung teh poek cenah tadi teh. Astagfirullahaladzim. Poek so teh ineung teh poek ku hutang akang. Alhamdulillah nya asa parawe kieu hutang ineung masih kene boga kana Bang Emok. Ari akang mah kana Atuh ineung atuh salah nitahna. Kapan cek ineung hayang caang kana rekening listrikeun ku akang jadi token. salah akang. Lain kana eta. Maksud ineung teh caang teh ngarah ineung lamun geus dibayar teh caang ngemplong. Nah ineung teh boga hutang. Dari akang kana tokenkeun. Terus ari bawang ayeuna mana? Bawang naon? Bawang jeung cengek. Oh, bawang Bawang beureum. jeung cengek. Aya. Ieu. Hah. Manya ieu kudu siji cengekna pun hiji. Heueuh, kapan cek ineung mawa bawang cenah jeung cengek? Pan ieu bawang jeung cengek. Atuh kira-kira atuh akang manya ukur bawang sakieu 2 siki, cengek hiji. Emang mahi ieu? Wah, atuh akang. Yang sakumaha atuh ineung geus sarua ieu ge bawang cengek. Atuh ieu ku seueurna oge saon ke. Cengek oge lain ieu mah cengek ukur hiji, bawang ku 2 siki. Ari akang teh gablek cedok. Tungguan di dieu. Akang apal teh ieu naon? Apa atuh ineung ah? Nya naon ieu naon? Apal teh? Heueuh, paneuneuh. Akang pokoknya kudu nyingkat di dieu. Dihitung ayeuna nepikeun ka 3. Hiji, 2, 3. Kela neng, reuneuh sakedeung capek teh kuat. sarua ieu oge capek. Heeh. Capek udah Lupa teh neng ah. Rek ka mana dia atuh apahon? Ieu teh geus capek ye. Ini udah sih. Dasar si ontohon. Awas ya teh. Mun balik deui tempokeun ku ineung mah.